Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarriati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nepangkeun nami abdi Andini Syifa Fadilah, abdi kawit di 11 MIPA 7 SMA Negeri Hiji Subang. Ngadegna abdi dina ieu waktos bade nyanggakeun pidato nu temana puasa dina mangsa sasalad. Bapak miwah ibu, anu ku abdi dipihormat sarta rerencangan sapara kanca anu dipicinta sarta dipikareres. Sata acana, sumangga urang sami-sami nyanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Nu Maha Ghafur. Ku alatan kersaning mantena, urang sadaya tiasa silaturahmi dina waktos ayeuna. Sok sanaos henteu paamprok, jonghok, mun kasaukur dina jagat maya. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia dikocorkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nuyun sakaumna umat ka jalan anu kamulyaan. Katut para kaluargana, tur para sahabatna dugi ka akhir zaman. Pamirsa sadaya anu dipihormat, dina waktos ayeuna kaayaan dina sajagat dunia khususna dina lemah cai urang keur meunang cocoba ti Nu Maha Kuasa, nyaeta wabah virus corona. Virus ieu katelahna COVID-19 tetela mantak gunjleng saalam dunia, gemprah sabuana panca tengah, teu di negara maju, teu di negara miskin, kabehanana kabagean ieu sasalat teh. Ieu virus teh kacida babari pisan nepana. Ku kituna, sin saha aya anu kena ku virus ieu kudu langsung diisolasi. Tur teu meunang aya nu ngalongok atawa nu nguruskeun ti jabat patugas medis. Pamisar sadaya anu dipihormat, ngajalankeun puasa kamari dina bulan Ramadan tahun ayeuna beda sareng tahun-tahun samemehna. Kondisi anu ngaprihatinkeun ngajadikeun perhatian kanggo saluruh umat muslim di dunia. Ku kituna pasti ngadampak kana tradisi sarta kabudayaan dina bulan suci Ramadan. Anu biasana urang buka sasarengan, tadarus Quran, tarawih di masjid. Ku kituna ayeuna mah kapaksa kursa ukur jeung keluarga inti di bumi masing-masing. Pamirsa anu dipihormat, naon panadugi ku kitu teh? Tangtosna oge aya panyababna. Yen ieu virus teh asalna ti kota Wuhan nu aya di negeri Tiongkok. Ieu virus barukanana tidak telebehna sambarangan kana kadaharan. Anu pikeun teu lumrah di dahar ku urang, nya ku urang di ditu mah di dalahar. Ciga beuleum ucing, beuleum beurit, beuleum anjing. Jeung aya nu ngadahar anak beurit hirup-hirup. Tah ieu nu mantak bibit panyakit teh. Pamirsa sadaya anu dipihormat, naon atuh nu kudu dilakukeun sangkan bisa nyingkled ieu sasalat teh, utamana nu aya di negeri urang sorangan. Urang nu teu kaserang ieu virus teh diantarana kahiji, kudu rajin ngumbah leungeun ku sabun. Nu kadua, ulah waka nyama baham irung jeung panon sateu acan leungeun steril. Nu katilu, kudu make masker lamun bade kaluar imah. Nu kaopat, ulah waka campur baur jeung batur. Nu kalima, jaga awak urang kudu tetap sehat. Nu kagenep, rajin moyan awak unggal isuk ti jam 7:30 nepi ka jam 11. Nu katujuh, disarankeun dahar jeung nginum anu ngandung vitamin C, D, E jeung sajabana. Nu kadalapan, rajin ngadua ka Gusti Allah sangkan isa salat teh geura diangkat ku Allah Subhanahu wa taala ti dunia. Pamirsa anu dipihormat, rupina sakitu anu tiasa kapihatur. Mudah-mudahan sasieun sabeuyeun aya manfaatna. Neda jembar hapura mugi kersaneng hampunten. Boboh sapanen carang sapakan mugi agung cukup lumur. Jembar panghampura anu ditedak.
Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten, bilih seueur kalepatan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.